Urang seri bebarengan nyerikeun kahirupan rumah hiwal pamohalan sabulang bentor Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi, dinten ieu teh Jumaah kaping 11 Maret tahun 2022. Pas pisan ya, sareng Super Semar. Simuring nuju mayunan daging teh. Kaing balanya di Pasar Ciawi, ieu 5 kilo kanggo sateun. Daya janona kanggo serap gajihna. Ieu 5 kilo kanggo guleun. Ieu lauk kayak nguseup di Balong Bumi Ageng ya. Kanggo diacar. Tak kedah kieu nyusun lauk mah. Jatan hulu, buntut hulu. Mari upami hulu, kalaukna bakal ngarobrol. Tangtos anu teu maros. Berdaya naon ya di Bumi Ageng. Enjing Sabtu kaping 12 Maret tahun 2022 bade aya acara syukuran. Mitembayan ngunggah sabulang bentor dina YouTube. Jadi sim kuring teh tos di tahun 2007 kene nyerat naskah sabulang bentor dina koran Galamedia, dina koran Kabar Priangan, mari tos 8 buku. Mada sabulang bentor teh. Nu 8 buku teh kirang lagung 4.000 humor. Eta teh di darama humor-humor sabulang bentor teh kudu sanes. Sajibeu teh eta sim kuring oge jerat majalah Cakakak di tahun 87 eta mah. Tos dikompolkeun aya kirang langkung 7.000 humor. Tah humor-humor anu aya dina sabulang bentor serang dina majalah Cakakak bari dina YouTube-na jajan sketsa kahirupan anu mahiwa sareng pamohalan bakal diunggah di YouTube ngawitan engka wengi janten sim goreng miharep ieu program humor teh lulucuan Sunda sing tiasa kalana buku balarea margi ku sim kuring di pidamel di parajian teh dumasar kana aturan basa nu leres di pidamel ku tim anu leres-leres ahlina leres-leres manukna tim anu ngagarap dekorasi apan Abah Budi Rianto anu sabaraha kali kenging Piala Citra tina artistik film-filmna atuh nu maenna aya Agus Inju, aya Koyaya, aya Ang Iik ditami ku pamain-pamain anu sering midang dina longser sareng teater, cangtos teater Sunda. Atuh anu ngagarap filmna, videona pan Kang Jabong, Kang Oji, Kang Osep. Jadi ieu tim teh leres-leres disiapkeun kanggo ngadamel hiji tayangan televisi eusina humor nyaritakeun sketsa kahirupan urang Sunda anu mahiwa sareng pamohalan. Sageuy lamun teu dibageakeun ka wuwuh dinten enjing teh bade ngulem para santri Al-Husni. Janten sami-sami ngariung ngadoakeun mugi ieu tayangan sabulang bentor di YouTube teh kalanep ku masyarakat. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.